Aya Raja Tilu Putra mah tama memang abah nu amanat. Oh gitu, abah langsung gitu Abah langsung sapertos harita oge. Abah manggung misalnya teh yoga teh harita nampi panggungan. Nya. Kuring sorangan teu ngiring ka abah. Justru anu abah nu ngajurukeun mana milu ka yoga. Di balik kesuksesan Gereja Tilu sim kuring oge sakedik ngalukis oge ngarenceuman para dalang mah memang rada abot oge sim kuring oge jadi memang dalang mah spesial teu tiasa di kadang-kadang wawasanana luas terus nyarita na hade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Giri Harja Tilu Putra channel tepang deui salam simkuring adiana BRC. Simkuring ayeuna kaleresan, teh teh menjual ameng ka pada larang kaleresan ameng ka ngamprah. Emot simkuring teh di ngamprah teh ya alumni Giri Harja Tilu. Om Ari Dukun. Dah, ieu jalmin aya. Tah, pada ge kawan ingaku baraya sadayana paling sok dangu gitu nya pamidina video-video Giri Harja Tilu Putra sok aya backsound laguan eta teh anu ngadamelan teh taya sanes anjeunna Komari Dukun tadi ayeuna urang taros seputar Giri Harja utamina Giri Harja Tilu dulikeun ka Giri Harja Tilu Putra lagi anjeunna salaku alumni di Giri Harja Tilu. Ari ayeuna sibuk naon? Kieu we maksud teh nanti nuju membangun gamelan terus begitu paledinya tah bade ada studio menawi parang tapi pembiaya bantosan iya bener sihnya baraya teh seueur anu naroskeun baraya Giri Harja Tilu Putra teh Om Ari teh peran di Giri Harja teh kumaha khususnya di Giri Harja Tilu eta kumaha peran selain di janten panayagan eta peranna kumaha naon wae gitu tah. Oke, yang ngawitan anak ya. Sim kuring lahir di Giri Harja. Kalabat sanes agul ku payung bututnya. Sim kuringnya keluarga dinasti Giri Harja. Pun biang teh Rayi Raka sareng Abah Asep almarhum. Saha pun biang? Pun biang teh namina Mamah Nunuk Rinukmi. Itu tah janten abdi generasi kedua ti Abah Sepuh Pusaka Giri Harja Abah Sunaria. Karesan panginten sapopoe kuring ulin teh di Jelekong Giri Harja. Jadi dunia wayang mah memang sadedinten. Jadi memang makanan sehari-hari ya teh. Gitu. Nalika abdi diajak manggung atau napi resep kanu seni diajar tahun 80 genep kawitan ngiring ka Abah Asep teh caku resep teh ya. Ngalaman manggul kotak di garasi kana truk tina truk kana panggung terus tina panggung kana truk mulang ngalaman heula peralatan namanya properti terus hiji mangsa nya ada bari manggung teh unggal dinten nyawe boga pikir yang bisa diajar harita teh di Giri Harja Tilu teh majeng we jangan ayagaan waktu harita teh janten tukang rincik ngawitan teh ayaga teh janten gamelan panjang teh gamelan 14 terus nyampak harita mah duka teu nyaho apa siga kumaha prosesna teu apa. Ngan di Giri Harja Tilu harita nyampak gamelan Silokananta ayeuna di dalang Haji Dadan Andar Sunaria. Tah meureunan unggal dinten teh manggung janten diajar ternyata sang rekan-rekan Giri Harja Tilu Mang Ayep, Wawani, Mang Cece, Baewon, mereka aya kene Cep Ana, seperjuangan nya, Mang Merlin.
hiji mangsa tukang gamang teh tahun 2000 mun teu salah. Tukang gamang teh pupus. Wah karelesan abdi nyadap oge teh anjeunna. Dan memang harita lingkunganana Gereja Tilu. Nya we nyelang janten tukang gamang harita teh ngagamang. Wah, teu praruguh rarasaan teh. Dan memang hal nu kakara. Tapi beuki dia meureunana setelah beradaptasi setelah jadi apal terus kisi-kisi dina karawitan lebah-lebahna. Jadi secara teu langsung memang Gereja Tilu ngadidik oge. Nah, tidinya aya gagasan. Kulantaran Minang teh janten akrab secara tabuhan, secara pribadi, secara personal, langsung oge sareng Abah Asepna akrab. Nah, jadinya timbul gagasan. Yang mulai we menata gending. Awitanana upami telepat mah harita teh ngiringan festival. Di luar diri Gereja Tilu nya, ngiringan festival nyata mau ngugay harita teh. Wah tuh praruguh rarasaan sidik pengalaman can boga bisa-bisa we. Nya rembugan gitu teh ide. Di antarana anu ngabebenah jam terbang, terus ngabebenah kawani mental, ngabebenah pengalaman segala rupa tinu hal-hal nu kararitu. Tah majeng deui ka Gereja Tilu seueur karya-karya anu didamelkeun. Kadang-kadang aya nu memang lagu nu sanes ditapelkeun terus ngagentos karatagan harita. Memang obrolanana asak heula sareng kru sadayana sareng Abah Asepna asak heula. Tah beuki dieu nya Abah teh masrahkeun we Abah Asep teh. Yang geus satu geuning urus kumaneh. Nah tadinya teh ngomando we. Kita seueur perubahan sakuda sedih. Nah di antawisna lumayan capek oge. Capek oge memang di samping dibalik kesuksesan Gereja Tilu syukuring oge sakedik ngalukis oge ngarenceuman perkawis eta mah perkawis kreatifan di antawisna harita ide lampu anu aya di arang ku dalang-dalang anu dina kelap gitu kan. Obrolan eta asak sareng Abah teh harita Abah kieu nya ulah siapkeun atuh. Siapkeun danana sareng ibuna harita ibu nena ibuna yoga harita teh da masih kene ieu nyiapkeun alat pemitel part mah 250 juta gitu. Kanggo lampu teh. Terus haseup dan smoke. Nya kan smoke. Itu teh gagasan-gagasan itu teh pada zaman Abah oge eta tos bade aya di sikeun mangintenya model si lampu kan. Nya. Ngan nalika terakhir Abah teu damangan wae. Nya. Sempat bedo harita teh. Cenah duitna dipake ka Singapura gitu. Gereja Tilu Putra mah eta mah memang Abah anu amanat. Oh gitu, Abah langsung gitu langsung. Sapertos harita oge Abah manggung misalnya teh yoga teh harita nampi panggungan. Nya. Kuring sorangan teu ngiring ka Abah. Justru anu Abah nu ngajurukeun mane milu ka yoga. Ku kitu ge geus kasurti geus kaharti gitu kuring nya. Mungkin ide-ide kumaha ngababakan, kumaha ngabangun sareng gamelan anu memang geus nyampak harita. Geunah dalang eta mah geunah. Geunah teh kieu gamelanna geus aya, wayangna geus aya gitu diberean. Lamun kuring jadi dalang sabaraha lila heula. Hiji kudu nyiapkeun gamelan. Kadua kudu aya wayang. Di antarana eta. Di yoga teh
tikawit anjeunna ngababakan oge nya memang dibangunna sareng abdi. Ikut andil Ya. membangun Nalika putra. Nalika abah dintenna dimakamkeun hari teh. Dalam yoga teh murunyung nyampeutkeun. Goblok pada duaan. Bantuan urang hayang jiga abah Saur anu moga teh. nah darah oga teh. Tanya naon hayang siga abah teh naon? Kayuna atau ngawayangna nya duanana oleh ulawa kamuluk-muluk kadinya dan nu alus mah lain kumaha urang kumaha nu ngapresiasi justru urangna kudu bisa neuleuman kaayaan sabuduna aya naon terus kudu kumaha mengkemasna perkara eta kudu kumaha Pangsulan di Kabah Asep kapungkur meureun ieu mah meureun nya nalika Abah Asep ngamanatkeun bantuan dalam oga dan memang sanes gongna bekarya ieu sanes agul ku payung butut hapunten memang Abah teh hari teh memang teu aya batur pakumaha batur sharing dina urusan seni dina urusan padalangan. Jadi memang Abah mah sumping ke panggung calik ayunan gebog. Jadi urusan belakang mah urusan nayaga itu iya mah saya tanggung jawab. Kemarin itu. Dugikeun ka turunan di panggung teh. Hari tangawitan teh di geroan. Milu ka dewek maneh? Oh siap. Teh naon we? Si horeng di lebet mobil teh nanya ke naroskeun Abah teh. Kumaha euy bieu ngawayang? Tuh nu aja kumaha? Da demi kemajuan dan memang anu hal-hal sensitif cek hati saya jujur. Kuring jujur ka Abah. Abdi moal siga batur. Ieu kritik. Jadi memeh ti batur kritikan teh datang teh memang ti kuring heula murwa dakwah materi dakwah terus tentang politik tentang lalakon carita seueur anu digubah seueur anu dimanyakeun manyak kitu coba teh heueuh nya euy. Jadi memang dasarna Abah mah selalu menerima eta hebatna. Seorang Asep Sunandar anu memang namina tos angin-anginan. Wibawa komarana geus luhur tapi waktu tempo kitu mah nutup diri we urusan eta. Jadi memang adu kreatif. Oh janten dibalik kesuksesan diri hajat tilu Omari janten salah sawios anu berperan oge gitu pengintennya. Kumanya mending kena tong dicaritakeun eta na we memang kesuksesan dalam satu kesatuan lah di antarana nyata mah telanggung anu nganilai da teu aku sim kuring kudu nyarita tok blak itu mah da satu HD janten nu penting mah ieu mah umajak ka generasi-generasi salajengna anu maksud aya bade ngelaskeun. Nu penting mah kreatif. Bergerak terus. Tong vakeun tong cici. Oh gitu. Sampeyan iya ya. Menawi uninga gitu kan. Kumaha perkembangan pagelaran seni wayang golek di Giri Haja utamina ti kawit Abah Sunaria dugikeun ka ayeuna anu yoga itu aya perkembangan signifikan teh gitu. Oh, jadi kieu rumusna. Rumus bergenerasi. Iya. Generasi kahiji misalnya ada sebuah paket. Iya dijual di generasi berikutnya. Centang tuh HD, centang tuh halus.
generasi kedua apa beda deh nu ngajamanana. Nu ngajamanana ieu ibarat kumaha we produksi motor malah tina bebek tahun 70 ayeuna tepikeun ka. Jadi setiap bergenerasi harus menyempurnakan. Ti Abah Sepuh, Abah Sunaria, terus lungsur ka Haji Ade Kosasi. Aya penyempurnaan. Pamingaleukeunan ngadamukeun ciprahna dina ngawayang dina kaset-kaset aya semua. Memang beda pemahaman. Jadi waktu Abah Sepuh eta ukur ngamodalan unggul ternyata. Anta wacana sakitu golocokna. Terus lungsur ka Pade kabeungharan kecapna. Tatagna boga disampurnakeun. Terus pokok bahasana. Dina ruang lingkup anu sajaman jeung Pak Haji Ade Kosasi almarhum ari lungsur deui ku Pasep. Kreatifna, cara ngawayangna, mengemas waktuna singkat padat. Pak Sepe kantos nyangem kapungkur. Sakumaha wae garapan wayang, nu kumaha wae. Terus bentukna siga kumaha wae, nu penting mah visi misi katepikeun. Gitu, pancorong tenang. Bahwa wayang adalah corong pemerintah ke masyarakat, penyambung lidah sekaligus penyambung lidah masyarakat ke pemerintah. Sekarang iya itu kemarin ya pertarusan tiba raya Giri Harja Tilu Putra kan cuma hari Omari Dukun teh ka mana salami ieu teh jual daya gitu kan model Bobe Berlin kan masih kena aktif janten nayaga tah hari Omari nah bet ayeuna kan katinggalna tina waruga kan masih kena jag-jag gitu teu aya minat deui gitu kieu nyobian mukakeun kesempatan kanggo generasi selanjutnya. Jadi memang anu diterapkeun ide kreatif nanu diterapkeun. Masih keneh membayang-bayangi Giri Harja masih keneh. Janten ide kreatif coba disampaikan. Sepertos di Giri Harja enak tos muncul wayang kulit Priangan Batara. Singkuring pernah oge aya niat kanggo naikeun ieu wayang kulit di Priangan. Sok sanaos cenah kapungkur parantos aya. Tata melalui tahapan-tahapan dasar-dasar pertimbangan anu memang itu gampang. Kira-kira masyarakat Sunda narima moal. Saya pernah kieu nyontokeun ibaratnya. Adalah rai Arjuna. Bagea sasumpingna. Raka Batara ti payung sejanyangakeun semah pangabaktus konyuk panjenengan. Oh, ditarik mas semah baktimu tah. Terus ieu saha? Batara Kresna. Ari ieu Arjuna. Padahal ieu mah korek gas. Ieu cangkir. Naon sababna tah? Jadi bentuk wayang ternyata henteu bisa mutlak. Matak wayang rupa-rupa. Da Arjuna wayang golek jeung Arjuna misalnya wayang kulit da geus jelas beda dina beungeutna ge. Teu siga-siga acan. Lamun siga misalnya pakemna Arjuna teh kieu kasepna henteu kitu, Pak. Justru berkedok teh wayang kedok teh ngabeungharkeun imajinasi. Gitu. Jadi wayang Arjuna dikedokeun gitu tuh sangkan naon? Sangkan kasepna teu kawates. Sewang-sewangan boga imajiner bahwa Arjuna teh oh kasepna sakitu. Kumaha dalang ngabawakeunana. Tah atas dasar eta nya ditarik we wayang kulit.
tadina pan pantus mau wayang golek. Nya wayang santri. Di barter. Urang cokot teh wayang kulitna. Ahan teu badamin teu. Da seni mah ukur pangeurah-eurah ada upacara adat kudu jangan dina kawinan kudu aya upacara adat. Tapi najan upacara adat oge. Anggar kawin mah jalan. Jadi ukur pangeurah-eurah teh aya ge sarua. Ngan aya hiji hal dalang kudu bisa mawakna misalkan menarik misalkan misalnya siga cek bahasa dalang mas surintang damar keanginan jadi damar keanginan teh seuneu teh keur nangtung keanginan misalnya teh ditu ngalieu kabeh kita maksudna teh jadi mokus jadi curi perhatian eta dasar-dasar kekreatifan kudu miboga eta oge. Jadi orang-orang kreator kudu siap. Dina lolongkrang leutik misalna teh kudu bisa muncul. Seperti dina gamal maning heureun dina lolongkrang tik tik tuk tuk tik batu teu ngalieu. Tong boro nu ieu. Ari percaya nanti kitu teh teu geunaheun dimajarkeun teh. Kadang-kadang anu ngaledek mah aya, namun nih sada calung aya. Efek teh diperhatikeun teh nu ngaledek teh kakak kungsi make cek urang mana naonan atuh gituan da maksudna geda wing mah jenuh atuh dinu dinu beuh di tahun sabaraha geus capek jadi eureuna kuring teh teu ningalkeun lain ningalkeun da memang hiji erek ngabangun sorangan gitu seperti keur ngabangun gamelan studio gitu kadang-kadang umpami aya ide saya sok kontak dengan Oga terus Batara anu di Gerah aja sok di ya mun latihan kadang-kadang suka itu seueur lah kedah dicaturkeun meskipun ayeuna tos teu di dunia masa teu audina bintang yaga tapi masih kena aktif di belakang layar gitu pentingnya getih sih kana mah pas moal tesa hilap deui begitu nya kana wayang pernah harita hirup di Batam ge yang balik Buriat nada gede na seninya. Tamanawi mah ya ini harapan atau napi jangan kalau praktisi seni khusus wayang golek angkatan ngora diomali kan selaku kesebatna lah seniman senior gitu Manawi aya kumaha kanggo seniman karawitan mah ayeuna langsung saraya ayeuna langkung motekar lah biasa diperhatoskeun teh harebat dasar-dasar kreativitasna terus mempertanggungjawabkeun materina. Oge kanggo kepada dalang mah memang rada abot oge simkuring oge. Jadi memang dalang mah spesial. Teu tiasa di kadang-kadang wawasanana luas terus nyarita na hade upama keur pidato gitu oh retorikana hebat centangku ngawayang uyahan nih gitu tapi aya jelema teh tara ngomong tara naon aduh sekali ngawayang jadi lupa perbawaana teh tergantung eta mah pangawesan atau ulin caina seorang dalang anu pasti kudu update kudu upgrade udah ayeuna dalang naikkeun gamelan Bali sah-sah wae tapi kumaha misalna urang Bali bakal ngamuk nama jeung ngamuk da gamelan ge dibeuli kitu pada Giri Hati Putra obrolan sekilas pangintennya sareng Omari Dukun kugituna ulah hilap like, subscribe, and share Giri Hati Putra channel. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.